Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'du. Sate acan neraskeun ngabahas tentang surahan istihadah anu 7 surah teh. Sakumaha nu parantos diuningakeun bahwa zaman henteh maksimal lamina nyaeta 15 dinten 15 sungi. Adapun zaman sucina antara head anu kahiji sareng head anu kadua eta ge sami 15 dinten 15 sungi minimalna. Janten paling sakedap zaman suci eta teh 15 dinten 15 sungi. Sakumaha anu diuningakeun ku ulama dina ieu kitab wa aqallu tuhri al-fasil baina haydataini khamsata asyara yauman. Aqallu tuhri ari paling sakedap zaman suci anu misah antawis head anu kahiji sareng head anu kadua khamsata asyara yauman eta teh 15 dinten 15 sungi eta paling sakedap. Ailamina zaman suci sakumaha wala hadda li aksarihi upami maksimal nama lami nama zaman suci mah teu aya batasna. Mata geuning sok aya saurna istri teh anu 2 sasi henteu men 3 sasi henteu head kadang 5 sasi henteu head sawios da ari zaman suci mah teu aya batasna maksimal nama ngan minimalna zaman suci eta teh 15 dinten 15 sungi. Sehingga upami antawis saatna head anu kahiji sareng kaluarna deui darah anu kadua teh teu acan 15 dinten 15 sungi, maka eta darah anu kaduana masih keneh ngahiji sareng head anu ti payun sareng darah anu ti payun. Contoh aya istri headna teh 6 dinten suci tah babaresi we eta istri teh dinten kahiji suci, dinten kadua suci alias bersih, dinten katilu nya kitu kene bersih, kaopat bersih, kalima bersih. Barang dinten kagenepna keluar di darah tina palawangan eta istri teh. Nah, maka eta darah anu kadua kalebetkeunana darah naon? Nah, darah head atanapi darah istihadah atanapi darah head ngawitan deui alias head kadua kalina deui. Nah, maka darah nu kadua eta tiasa ku urang ditinggal heula atanapi dijumlahkeun sareng head anu ti payun. Upami anu ti payun eta si istri teh headna 6 dinten sucina 5 dinten kagenepna aya deui kaluar di darah jumlahkeun we 6 sareng 5 sabaraha 11 ayeuna kaluar darahna upamina sabaraha dinten nu kadua kalina upamina 2 dinten
nya jumlahkeun we 11 jeung 2 berarti 13 dinten. Nah maka berarti si eta si istri teh headna 13 dinten. Tajanten anu kadua teh tah darah anu kadua dihijikeun atanapi kalebetkeun keneh kana head anu ti payun. Termasuk zaman sucina. Zaman sucina oge kalebetkeun kana head keneh. Mata dipastikeun we eta si istri teh headna berarti 13 dinten. Margina nu ti payun genep dinten, sucina 5 dinten, teras ayaan deui darah 2 dinten. Genep sareng 5 11 sareng 2 13. Berarti eta istri teh headna 13 dinten. Tanapi contoh deui aya istri head 4 dinten, suci genep dinten, barang katujuh dintena ayaan deui kaluar deui darah sabaraha dinten upamina kaluarna deui darahna teh aya 4 dintena. Ti payun head 4 dinten, suci genep dinten, ayeuna ayaan deui darah 4 dinten. Tah mangka darah nu kadua eta darah naon? Nya jumlahkeun deui we. Ti payun head teh sabaraha dinten? Genep dinten 4 dinten. Suci genep dinten 4 jeung genep 10. 10 jeung 4 14. Berarti eta istri teh headna 14 dinten. Margina darah nu kadua nu kaluar kadua kalina setelah suci genep dinten teh eta masih keneh kalebetkeun kana head anu ti payun. Kumaha upami pas dijumlahkeun teh ternyata langkung ti 15 dinten. Upamina head 5 dinten istri teh suci 5 dinten, nembe ge suci 5 dinten tos ayaan deui darah, tos kaluar deui darah. Lamina upamina darah anu kaluar nu kadua kalina ternyata 7 dinten lamina teh. Nah maka eta darah nu kadua darah naon ta? Eta mah sok mangga we jumlahkeun. Nanti payun headna pamina ti payun teh 5 dinten, teras suci 5 dinten, 5 jeung 5 10, kaluar deui darah 7 dinten, nu kadua kalina teh 10 jeung 7 17, berarti langkung ti 15 dinten. Tah mangka kumargi langkung ti 15 dinten, mangka eta istri berarti ngalaman istihadah. Disebutna istri mustahadah teh istri anu ngalaman istihadah. Sabaraha dinten istihadahna nya eta mah tergantung istrina teh. Sakumaha nu kamari diuningakeun lebet kana surahan anu 7 surah teh. Nah, kana salah sawios surahan anu 7 surah teh. Mungkin mubtadi'ah, mungkin mubtada, mungkin mumayyizah, mungkin ghair mumayyizah. Nah, mungkin eta mah paminten upami kajantenan pas dijumlahkeun teh head anu pertama sareng sucina oge darah nu kadua dijumlahkeun teh ternyata langkung ti 15 dinten. Nah, mangka berarti eta istri teh ngalaman istihadah. Upami teh mah ngawitan headna oge ngan sok sanaos ngawitan ieu tos teh normal ya. Da ieu mah memang kabuktosanna sapertos kitu. Janten anu ngalaman istihadah teh anu teu lancar headna teh sanes bae anu tos rumah tangga. Menurut survei memang kenyataanna sapertos kitu. Ternyata ayeuna mah sekalipun statusna masih kene parawan oge headna teh kadang-kadang tos teu normal.
Faktor naonnya mungkin wae tina faktor makanan, mungkin wae tina faktor seueur gerak, mungkin wae ku zaman kiwari mah mata pantes masalah istihadah ieu sanes bae wajib diuningakeun teh hanes bae kudu tos rumah tangga, sekalipun kudu teh acan rumah tangga oge wajib nganyahukeun tentang istihadah ieu. Margina sakumaha tadi ku zaman kiwari anu kabuktosan hedna henteu lancar teh sanes bae anu parantos rumah tangga sekalipun anu teu acan rumah tangga oge seueur pisan anu parantos ngalaman istihadah atanapi anu kalebet kana istri mustahadah, istri anu istihadah. Nah, mangka eta mah mungkin tiasa di pilari lebetna ka mana ye? Kana salah sawios anu surahan nu 7 teh. Nah, lebetna kanu kahiji, lebetna kanu kadua. Mangga eta mah panginten mungkin diteraskeun ngabahas tentang mustahadah atanapi golongan-golongan istri anu istihadah anu 7 surah teh. Salah sawios ieu memang kewajiban sakumaha tadi dikanyahukeun dipilari elmuna tentang istihadah ieu. Bahkan sanes bae salaras nama keur kaum hawa unggul sekalipun keur bapak-bapak oge atanapi para pamangket oge salaras nama wajib nganyahukeun tentang istihadah ieu. Sanaos moal ngalaman istihadah tapi pan meureun bakal ngagaduhan istri atanapi bojo anu memang kemungkinan atanapi dipastikeun bakal haid, enggak bakal nifas. Sakumaha kamarina hadis diuningakeun ni hada syai'un katabahullahu ala banati adam. Ieu teh sesuatu anu dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala bakal tiba ka para istri banati Adam. Tamat sunnatullah nu namina istri mah pasti bakal ngalaman haid, mungkin wae malahanan kadituna bakal ngalaman nifas termasuk istihadah teh. Janten sakali deui masalah ngaos tentang haid ieu, tentang nifas ieu, tentang istihadah ieu salarasna sanes bae diwajibkeun kanggo kaum hawa wungkul sekalipun ka para pamaget oge salares mah diwajibkeun. Margina pamaget anu bakal ngagaduhan tanggung jawab terhadap bojo-bojona anu bakal ngalaman haid teh, mungkin nifas bahkan mungkin istihadah. Ta insyaallah kin panginten diteraskeun ngabahas tentang mustahadah atanapi istri anu istihadah teh anu seueurna 7 surah. Insyaallah dina video-video anu satrasna. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.